Sugri para wargi Subangga ayeuna urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Keliksa bagian anu ka-50 genepna. Sakumaha anu kantos di Bandungan jidahan canu katunda bagian anu ka-55na. Pedaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di hiji patempatan khususna kahiji tangtungan pamuda anu katalah Mas Aruji harita teh keur neangan tarekah jeung syariat. Pedah bapana Mas Aruji nyatana basarijan kakeunaan ku kasakit nya. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam tibeurang. Bangsa alam berang harita manuk recet disarada mapesan keayaan alam. Mata kelar jeung mata waas ditema ku sora hayam jago kongkorongok patembalan jeung baturna. Breh atuh salah saurang jalma harita teh leumpang maju ngaler ninggalkeun lemburna nu katelah lembur Ciburial bari jeung mawa harapan. Muga-muga we cenah manehna bisa tepung jeung hiji dukun anu lepus katut paraji sakti atawa kiai anu jumhur. Eta pamuda katalahna teh Jaan Aruji atawa Mas Aruji. Bener-bener manehna mah ikhlas padiatanana. Hayang bebela kanu jadi bapak teh bener-bener. Inditna neangan ubar teh lain kabita ku barang warisan anu dijangjikeun ku bapana. Tapi estuning bener-bener ngarasa tanggung jawab. Ngarumasakeun maneh yen dirina teh cikal. Panggede na anak masarijan teh hayang ngabela kan jadi kolot katut kula warga. Mas Aruji mahna leumpang sorangan kalawan tenang, tapi pasti najan can boga tujuan utang tu oge ari sumanget namah ngagedur henteu kenor. Malah mah minuhan dadana sumanget teh beungeut bapana anu kanyos pias kagamar weh dina kongkolak panon. Nu akibatna bener-bener Mas Aruji usaha sakuat tenaga sangkan hasil menangkeun ubar anu kawilang mati. Aduh, kudu kumaha aing di dieu kudu kumana ieu? Sabab aing geus nyaho tempat-tempat anu dreukeut mah tu aya jalma sakti awedokeun lepus nu aya bejana mah geus ditatatangan. Sarta dipenta tolongna pikeun ngubaran babaing. Tapi waduh, kabeh teu aya nu mental. Sakit bapak tetep banget. Waduh, akhirnya kudu kemana yo, neangana yo, datu ayah beja-beja nacan. Duh. Cek Aruji ngecewih ngomong sorangan bari jeung tetep leumpang mapai-mapai jalan desa. Anu engke berasna teh bakal kalembur anu pangdeuketna di lembur Ciburial. Barang tepi ka hiji pengkolan, gok Mas Aruji atuh panggih jeung tukang lampit. Nu biasa we keur ngeder ngaradagangkeun lampit. Pok Mas Aruji harita. "Loh, Mang, bade angkat ka mana yo?" cenah. Bari ngaraneg atuh tukang lampit oge eureun. Melong weh ka Aruji teh jiga nu penasaran. Pok si Mang tukang dagang lampit ngajawab. Ai babawaanana mah harita teh henteu diturunkeun. "Biasa we Jang, Mang mah bade ngidar ka lemur-lemur. Mana bisa mana wewe aya nu butuheun ku lampit. Di ujang bade naon
Nah priyogi ku lampit atawa aduh sanes mang pogo nuju bingung abdi teh yo. Manawi semanawi tok kaabautane abdi teh badhe tumaros ke Mamang yo. Alah keke aturan ngecageun heula barang yo. Alah. Aduh, mangga badhe naros naon atuh Jang? Nah naroskeun naon atuh? Lo eta mang. Abdi teh nuju milarian dukun. Atanapi jami naon we lah nu sakira tiasa nglandongan nu tok damang. Nanging abdi teh bingung teh mangitungtung susah teh ya hingga nada dukun-dukun anu perantos ceraket mah sedayana ge tos ditata mang. Tapi teu aya hasil. Dah, ayeuna abdi teh nuju milarian deui anu sanes. Manawi aya kene anu lepus, nah di mana tah nu aya dukun nyamangnya. Manawi ser manawi Mamang uninga gitu. Oh, milari dukun. Oh iya mang. Teu terang mang mah. Ujang, magi tarang nguping perkawis dukun-dukun kitu, komo anu carok petos ditatab mah. Di mana deui atunya ada mang mah caket didinya di lembur kidul dupi Ujang ti mana? Wah, abdi mah ti Ciburia mang. Abdi teh putrana Basarijan. Allah. Putra Mas Sarijan. Iya mang. Atuh terang mang oge ka anjeunna mah. Magi kapungkur sok nicalan anak hayam ka anjeunna. Nah aku naon teu damangna teh Ujang, panyawat naon? Cek tukang lampit meni curinghat manehna wawuh atawa nyahoeun ka Abah Sarijan nu ayeuna keur katarajang gering. Nyeta mang, panas kawit nama yo. Nanging sok dijalan ku nyeri sirah. Atuh saja bina kitu kena tuang kirang ponyok kadangkala saminggu teh ukur 2 kali. Jadi dinten teh ukur ngaleueutan cai enteh we mang. Allah. Kumaha atuh salirana repot jika namanya Ujang. Waduh nu mawi kitu mang. Aruji terus ngahuleng. Manehna ngarasa bingung sabab can boga tujuan pikeun neangan dukun. Ari tukang lampit terus we amitan darek ngeder cenah bisi kaburu-burit. Tungtungna Jang Aruji oge kencis dewe ini berejeng hatena mah mimiti seunggah. Da lumampah teu puguh tujuan teh atuh jadi bingung. Parandeni kitu oge. Jang Aruji tetep lempang mapai-mapaya jalan desa berejeng ngarap-ngarap tepung jeung batur. Deuk ditanya sugan jeung sugan aya nu nyahoeun. Jiga geus kitu kuduna. Sabadana Aruji lempang kira-kira 2 jam lilana. Manehna tepi keje tempat deket jeung lemur nu aya di lamping Gunung Parawit belah ti kaler. Didinya Aruji tepung jeung hiji tangtungan aki-aki nu sarua keur lempang sosoranganan. Jiga teu puguh tujuan saliwat mah. Reg duanana eureun silipelong. Ok atuh Aruji nanya ka eta aki-aki. Aki, bade angkat kemana yo? Nah nyali rabaya tuh. Ya Yang, aki teh boga batur kapaksa we lempang sorangan. Anu dituju ku aki teh puguh deui. Sabab aki geus teu boga lemut, teu boga imah-imah acan sarta teu boga anak jeung pamajikan. Aki teh jelema sangsara Ujang. Ayeuna keur ngalalana neangan tempat kode cicing. Jawab eta aki-aki ngomongna darya pisan. Ngaku jalma sangsara tapi pakaianana ginding. Atuh Jang Aruji teh ngarasa heran teu ngarti kenapa pengakuan eta aki-aki. Lo pami kitu mah tuh sami sareng abdi yo Ki. Nuju sesat teu gaduh tujuan. Kumaha upami urang liren ulah di dieu yo sekedap. Abdi teh aya obrol kedeun ceutik. Manawi sareng manawi aya gunana kanggo aki. Cek Aruji jiga nu ngolo-ngolo. Sangkan eta aki-aki teh daekeun diajak ngobrol. Maksudna rek ditanya ngeunaan kanyahona. Sugan we nyahueun kana ayana dukun anu lepus. Pokok aki teh capek Jang. Limpe tas lempang anggang. Rumahku jauh. Jabayapar di ongko jati isuk kan manggih jaang. Loh, awatos teuing aki ulah di dieu atuh liren ayu. Urang di lembur anu itu tuh sekantenan orang bari jeung jajan di warung. Yuk. Cek Aruji karunyaeun ka eta aki-aki. Lantaran si aki teh nyebutkeun lapar. Jeung na deui manehna sorangan oge ge sayang barang dahar, da geus lila lelempangan teh.
Ayo atuh Jang. Syukur we rek ngajajanan ka aki mah. Nya sanggis kitu mabra atuh lalimpang deui. Muruk ka hiji lembur anu kaparanganana geus deket. Tekung silila, tapi weh kata lembur terus nyangan warung kebenaran aya di sisi jalan. Warung mah leutik anu ngajualan kadaharan sup aruji jeung si eta aki ka warung. Sabada uluk salam gek diu dituturkeun ku si aki. Bu, nyongkon cai ente 2 gelas, sareng sango 2 piring. Cek aruji bari panon melong ka tukang warung anu keur diuk bari jeung ampleng-ampleungan nyeupah. Hanya katoing Ujang. Mama tuh ngecak sangu aya oge lotek jeung boras ditambi ku katuangan anu alaramis. Cek tukang warung harita ngajelaskeun kanu jajan. Loh, gitu sawios lah. Tuh neon-neon buras jeung kerupuk ge. Dopi aki bade ngaleun naon yo, mangga kantu nyandakan sakepala yo, nanging tu aya sangu ki. Kena lah cek sangu ge Jang. Asa bisa ngeusian bocong we tah. Hayang eta aki malah naon nu hipu-hipu. Cek eta aki-aki berjung nunjuk kana daharin anu bikahayang teh anu haripu cenah. Kayaning goreng peuyeum, apem jeung kue lapis. Lah mangga tuh nyandakan we ki ku anjeun. Tukang warung ini harita nyodoran cai teh 2 gelas. Sanggeus kitu gek diuk deui. Ari aruji jeung aki-aki geus tincamuil we barang dahar jiga nu lapareun pisan. Aruji can waka ngomong manehna jongjon barang dahar heula. Sanggeus rengse pok aruji ngamitian nanya ka eta aki-aki. Lah ki, punten yo abdi ente pogo ari sasarengan parijeng tok terang jenengan. Janten sadacan ngobrol ngalir ngulon, ngalir ngidul langkung dipayun, abdi teh badhe tumaros heula. Nah caak panjenenganipun aki teh atuh. Nu katelah mah aki rawit Jang. Loh, aki rawit. Aki rawit. Nuhun atuh ki, ayeuna abdi ngenakeun abdi teh anu katelama pun Aruji, putrana Mas Sarijan atarapi Bah Sarijan di lembur Ciburial. Cek aruji ngabejakeun ngaran ka aki rawit. Teu ngadaguan ditanya. Atuh si aki rawit teh bungaheun pok harita. Ayo Jang teh reka manya atuh nu sanyana. Non sababna jiga nu daria pisan ngakuna ka aki. Aki mah kakada ayeuna manggih budak ngora anu bager nyahan ka aki-aki kolot jiga kieu. Aduh, punten beki. Abdi bak entok rumaos akuan, entok rumaos nyaahan. Margi abdi teh nu saras nama aya maksad badhe dumaros ka sira aki manawi uninya. Nyanyakeun naon Jang nomer? Loh, abdi entok bogoh nomer-nomeran. Abdi teh nuju milarian dogon lepus prajine sakti. Atanapi jami anu luhur ilmu mudhaku pangabisana. Nuk biasa nulungan pun bapak ki. Nah, ayeuna badhe naroskeun kaki. Daki mah perantos sepuh anu tangtos perantos legok tapak gendeng kadek ning seuruan lan pengalaman. Heeh bener. Aki teh geus kolot Jang kolot kasurungku umur. Omongan Ujang bieu teh bener. Teu aya salahna. Tapi naon panyatan Ujang teh atuh? Nya harek nanyakeun naonna, poh geura omongkeun ka aki ulah hararese. Lah, muun. Manawi uning abdi teh badhe dumaros ka aki. Nah di mana anu aya dukun lepus praji sakti. Punten abdi teh yo kumawantun. Margi tos taak milarianana ki. Naroskeun geditu ke dieu ngalir ngidul, do aya anu nuduhkeun. Nah itu. Ah gitu. Kahati atuh lamun kitu mah ku aki ge. Jadi Ujang teh keur nyangan dukun. Loh iya. Atawa zaman nu bisa ngubaran ka Bapak Ujang. Loh iya. Kitu meureun niat Ujang Cilin. Lo cumuun ge. Kitu pisan masa dah bieu. Cik atuh abdi tulungan. Nah saa anu tiasa nulungan kabun bapa. Di mana anu aya dukun anu saking tenal lepus. Di mana anu aya praji sakirana sakti abdi pasian pituduh ti aki. Supaya untuk bingung teuing ki. Bagja temanan anakin.
jika nama geus kitu kudunya. Aki jeung ujang teh kudu pacepung dina kaayaan anu memang dibutuhkeun. Loh ya. Aki butuh kudu ngampihan, ujang butuh ku tanaga. Loh ya. Ayeuna mah kieu we Jang, lamun ujang bener-bener butuh kudu kun lepus paraji sakti, teh kudu ngejar kanu jauh bari jeung can puguh. Ya. Mending gunakeun tanaga aki heula. Ngan memang aki mah telepus jeung teu sakti. Ngan hayang nyoba-nyoba we, nyobaan milu nurungan ka Bapak Ujang. Ngan aki aya pamenta. Pamenta naon di? Lamun Bapak Ujang cager, aki rek milu cicing we. Pikeun saheulaan mah. Sabab aki teh bingung Jang geus teu boga anak pamajikan. Teu boga saung acan, teu boga imah jeung teu boga balaya. Tadi sok kumaha tah lamun kitu? Cek Aki Rawit jika dibungahin pisan tepung jeung hiji tangtungan jajaka di jajalaneun. Bikin ngalaksanakeun parentah ti Raja Siluman teh. Aya jalan jigana teh. Loh, na Allah Raja Tategi. Yang Loh, upami bener-bener gitu madu abdi tangtos bakal tiasa nyumponan. Kana naon rupa kepala yaki. Malihan mah waduh abdi teh bungaun wayap ki. Marki anu dipilarian ku abdi teh lain dukun atau nabi praji sakti bae. Pokokna saha bae anu tiasa nulungan kapun bapa kelayan kersa karena Allah. Nah, gitu ge. kan aki rek nyokot putusan, rek nyoba-nyoba mecakeun akah jeung talekah. Loh ya. Sugan jeung sugane Bapak Ujang teh katulungan. Ngan aki moal ujub. Sabab aki mah lain dukun. Sabab aki mah lain paraji. Jajauheun aki teh lain tabib-tabib acan ngan aki boga kabisa. Sugane aya milik rek dicobaan. Ka aki mah ulah waka percaya teuing. Bisi teu kadagian Ujang. Cek Aki Rawit ngahandapkeun maneh. Anu dimaksud sangkan ieu pamuda teh katajieun jeung percaya ka manehna. Nu dipalar teh sangkan jalan usaha ngemplong. Ulah aya halangan harungan. Loh, nyanuun we ari kitu maki. Mangga bae atuh ya. Urang ngabujeng we ka lembur abdi ka lembur Cipuria. Margi pun bapak terus ngantos-ngantos kelayanan dirse parapan ki. Dah, muga-muga be ayeuna mah katulungan. Sing jag-jag ringkas deui, cager sapihara-pihari deui, ulah kateterusan tok da mangke. Nah, ayo atuh Jang lah. Pek bayar heula urut jajan teh tah. Sabab aki mah teu boga duit dah. Da puguhkeun meujeun nyawari sagala teu boga. Loh, mangka ge tenang yo. Keun, urang bayar heula ku abdi yo. Harita keneh Aruji nanyakeun ka tukang warung. Sanggeus hargana puguh cereng dibayar geus kitu terus amitan ka tukang warung. Sarta kalencing ararindit atuh babarengan jeung si Aki Rawit. Ngajugjug atawa balik deui ka lembur Ciburial. Bari jeung masing-masing hatena bungah pisan. Aruji ngarasa bungah dumeh tujuanana hasil. Bisa manggihan hiji jalma anu sanggupeun ngubaran bapana. Sedangkeun Aki Rawit ngarasa bungah di komo dumeh eta geus aya jalan pikeun ngalaksanakeun tugas di Kanjeng Raja Siluman Monyet teh. Atuh dina lalumpangna teh meni sargut eukeur mah eukeur tas jajan katurung-turung kadorong ku haste bunga atuh meni ngagardi gue teu nolih kana kacape.
kasugri para wargi lalampahan atujang Aruji jeung si Aki urang gancangkeun dina ieu carita urang cokot ringkes namangsa. Aki rawit jeung Aruji harita geus tepi ka sisi lembur Ciburial. Aruji meninggah hegak capeun meureun desang ngucur saluarning awak tapi hate ngarasa bagja jeung bunga. Datang ke lembur teh bari jeung mawa harapan anyar. Sedangkan ada si Aki beuki ngarasa yakin we yen tujuanana pasti bakal hasil. Malahan mah barang jol kasih si lembur oge manehna ngupat jroning hate. Ciburial, aing apa kanya kayaan anjeun baheula Ciburial. Siapa mun dipercaya mah mangsa aing baheula keur ngora. Kongsi hidup di ieu lembur. Ayeuna kasabadoy moga-moga mawa kebahagiaan jeung mawa hasil ka diri awakin. Itu cegerentes ning hatena si Aki. Bari panon anu sipit teh rateret nempuan kaayaan didinya. Kawas nu hayang sidik kana perubahan ayeuna jeung baheula. Tetela ukur saeutik-eutikeun bedana teh. Sabab kaayaan lembur Ciburial memang kitu-kitu keneh we ti baheula teh. Teu aya pisan anu ngarobah lembur. Eueuh nu wani jiga nama anu beda teh anu caricingna we lantaran loba barudak anu anyar anu teu kanyahoan ku si Aki rawit. Tuh rompok abdi mah caketan kelasmu anu ageng dah. Didinya pun bapak entuk damangna. Tangtos ayeuna oge nuju pada ngeriung-riung ku dulur-dulur abdi bari jeung ngantosan landong. Cek Aruji curugna ngacir nunjuk ka hiji imah. Bari ngareret ka Aki rawit. Geus dah kaya syukur jang. Tadinya mah geus capek pisan Aki teh. Rek ngajakeun heula. Tapi aringan ukur saeutik deui mah. Urang keureuh we ngalah tereh tepi nya ujang. Loh iya mun ki urang ngaraja bae supados engkah duki yo. Duanana lalumpan beuki gancang bae. Teu lila srog ka jalan leutik. Terus dipapai jiga nu rusuh. Tungtun mas srog we ka pakarangan imahna Abah Sarijan. Tiburuan kene oge geus kanyahoan yen di imah teu loba jelema. Atuh puguh we Aruji teh rada riwas bisi bapana teh katulungan da ditepas ge loba jalma harita. Aduh, bet seueur cami nya kitu belang siang yo. Teu kebat ngomongna atuh Aruji harita terus lempang muru panto hareup dituturkeun ku Aki rawit. Da kudu hariwang. Sieun kenyang we jang. Barang srog kahareupeun panto pada ngabageakeun ku nu araya jidinya. Malahan anu di tengah imah oge ting torojo lantaran ngadengieun yen Aruji datang. Bus mehna asup ka tengah imah. Dituturkeun ku Aki rawit gek diuk dina samak saheulai. Kitu deui Aki rawit pada ngabageakeun ku sararea. Aruji ngarasa teteg deui hatena sabab bapana hirup keneh. Nya so teh loba jalma horeng aya aki-aki ti lembur anu jauh menang nyusulan adina Aruji. Tapi eta si Aki eta mah teu sanggupeun ngubaran. Kalah nyebut taluk cenah bari jeung mundur. Ari ayeuna bet datang Aruji bareng jeung hiji aki-aki deui. Atuh puguh sadarea oge atuh ngarasa bunga. Sabab asa aya harapan anyar. Muga-muga we Aki nu ieu mah hasil. Bisa nulungan ka Abah Sarijan anu geus pondok pangharapan. Gawena tengen ngarep-ngarep maot jeung maot we tuning mata kariwang ka sararea. Tapi waktu anakna anu cika datang, Abah Sarijan ge meuni curing hakpok ngomong bari panon melong kosong. Aluci, kumaha acil ujade. Mana dukun lepur praji sakti kena ke bawah tawa ente ci. Kini entok datang deui. Aya hibar pangdu asbuh. Abdi tiasa mendakan sepuh nu sanggemen anu lungan ka Abah. Ayeuna kabantun ke dieu bah. Nya ieu pisan poktosna. Jenenganana teh Aki rawit. Anjeunna sanes dukun lepuh sauna. Oge sanes praji sakti. Nanging ukur iji sepuh anu kagungan kesanggeman kanggo nulungan ka Abah. Kitu ge anjeunna ente ujug. Duga asil duga ente. Da ieu mah mung sakadar pade metakeun akalan trekah. Menawi aya milik sedaya bah. Tah kitu kaayaan ieu sepuh teh bah. Aruji nunjuk ka Aki rawit ku jempol. Nu harita unggut-unggutan we bakat ku panuju kana omongan Aruji. Syukur bae Ji.
Abah di bunga bisa nuda ya papadana. Sabab maneman tu agul, tu sombong, tu ujub jeung takabur. Gitu dari sepuh anu dibawa ku maneh. Eta teh kecidak pisan hatena. Prak, gerak tulungan apa yo. Lantaran Gus dok kuat nandangan kenyori. Maneh Gus asa dicabut nyawa Dina awa ingku nyori. Abah teh lain araji. Ngan Gus dok kuat. Coba Sarijan. Ngomong nak itu teh bari jeung ngareret ka Aki Rawit. Sorot panon cileuyeut tapi kana ngomong mah masih keneh lancar najan laun oge. Yo tangtos Pak. Moal dilami-lami apa pade dilandongan. Ngan aya keneh dugikeun ka apa yo. Oge ka sadaya nu sami adet di dieu. Jan. Bek bae geura omongkeun ka apa. Ceuk Bah Sarijan ngomong sakitu ge meunikin kareng hapranjung. Kalawan sabar pisan teu buru-buru hayang diubaran, malahan mah jadi timbul kapanasaran. Hayang nyaho kana maksud nu jadi anakna. Malahan mah nu ngariung oge meuni saheng nanyakeun ka Aruji, nah kumaha jeung cenah. Atuh barabat harita Aruji teh nerangkeun ka hayangna eta sepuh nyatana Aki Rawit. Yen lamun geus hasil nulungan Bah Sarijan, si aki-aki eta teh rek milu cicing ngaredeb heula di imahna Bah Sarijan. Lantaran manehna geus teu boga lembur, teu boga imah jeung kulawarga. Eta kahayang Aki Rawit teh langsung disanggupan ku Abah Sarijan. Malahan mah kulawargana oge satuju cenah. Asal Bah Sarijan we cager deui. Tah kitu Pak. Wek bae. Kitu oge Jan. Disanggupan ku Abah. Tokon asa apa buru-buru cagot deui. Lamun nyair aya kene umur kejaba mun apa unggus tepi kana tetes tulina nya untuk nanaon najan teu pae ayeuna ge. Abah ridho lillahi ta'ala asa geus tepi kana wancine jak mangsa prak. Ayeuna mah geura usahakeun Abah hayang cagot deui. Geura ubaran Abah keun bae anu kitu mawah gampang ji kitu ceuk Bah Sarijan beri jeung hanju. Nuhun atuh pae kitu mah yo. Kitu deka ampu lan kesedayana nutos nampi kana syarat nu diajukeun ku ieu kasepuhan. Nah ayeuna mangga nyanggakeun atuh ka Aki. Nya kumaha kanggo ngelandongan tu babade ge. Aruji ngareret ka Aki Rawit nu ti tadi jempe weh teu loba omong. Ya yang ayeuna. Aki benga ari nguping kitu mah. Mangga Aki teh bade ngawitan ngalandongan. Manyawi aya milik sadayana. Cobi nyungkeun cai herang kana baskom bodas. Urang pilari heula pilandongeunana. Ceuk Aki Rawit bari ngareret ka Aruji nu niuk di gireunana. Harita keneh Aruji menta cai ka indungna lantaran manehna capek pisan. Teu kungsi lila. Aya nu nyodorkeun baskom bodas dieusi cai herang. Sor atuh kahareupeun Aki Rawit. Naon teh ge nu sanehna ge? Sok we kantu nyarios ge. Hayang tong dibadag deui lah. Cukup sakieu ge. Urang jeung heula piubareunana anu marena nyaho-nyaon tah keur ngadamangkeun tuang rama teh. Mangga geura sakeni. Jep sadaya jempe. Jigana teh ngembekan oge ditahan bakat ku hayang kasaksi pisan. Sagala rupa paripolahna si Aki Rawit. Sedengkeun Aki Rawit harita teh mikir jroning hate lantaran deuk ngagunakeun tongkat si Wanara teh diburuan. Yo, mun aing minta turun ka si Wanara tangtu kudu turun kaburuan beureun. Lantaran di imah mah moal bisa keunai kaburuan ge. Ngan jalma-jalma nu aya di dieu teu meunang milu nyaksian. Itu birentesna si Aki. Bari jenya nyakal itik si Wanara anu teu leso ti tadi keneh. Sanggis kitu mahret ka Aruji jeung ka nu sejen. Pok si Aki harita. Mangga caralik sing raos.
Ulah aya nu ngiring kaluar omat ulah aya nu ngiring kaluar. Sabab aki rek menta piubaran teh di luar. Moal menang kesaksian ku batur bisi camal. Itu pokna si Aki berjengjung nantung. Leos keluar ditutup ku sarelea. Saurang oge eueuh anu baha, eueuh anu wani nuturkeun lantaran ngaharepkeun sangkan Bah Sarijan aya anu ngubaran. Ngarah tereh cager jeung jag-jag deui sakumaha biasana. Ari si Aki rawit sanggeus aya di buruan teh terus luak liuk malahan matanggah berjeung masang aksi. Jika nu sumuhun we yen cara ngubaran teh kitu padahal mah rek menta-menta kana iteuk si Wanara sangkan dibejaan piubarenana keur Bah Sarijan. Nu harita keur katarajan gering parna. Hardak keneh si Aki rawit notogeun iteuk kana taneuh sakali. Wanara. Kula menta pituduh ti maneh. Nyaha naon ubar nu alus keur nyagerkeun Bah Sarijan. Kula menta sangkan dibejaan ku mangrupa kalangkang dina cai nu aya dina baskom bodas teh. Ayeuna pisan buktikeun. Getruk. Si Wanara ditotogeun di lobana 3 kali. Saluyuk jeung amanatna ti Kimandahong teh anu merekna. Nya sanggeus kitu mah kalawan teu loba omong. Kiwat si Aki asup deui ka jero imah. Muruk baskom anu diisi ku cai anu ngabagu gigireun anu gering. Ditempokeun ku sakur anu hadir. Kabeh ngarasa penasaran. Hayang nyaho kana hasilna tina pagawean si Aki. Yang Aruji. Coba tingali dina baskom jag. Nyahaya naon didinya. Cek Aki rawit nitah ka Aruji bari gek diuk. Sila meningat cemprak. Gancang atu Aruji teh nempo baskom nu diesian cai teh baskom bodas teh. Barang breh sidik tur jelas. Aya kalangkang duwegan kelapa hejo jeung daun jawer kotok lobana 7 lamar. Atuh meni celohok Aruji teh harita. Hookeun nempo kajadian kitu. Terus tanggah bisi di luhur aya nu ngagantungkeun jawer kotok. Tapi eueuh ngan ukur lampu gantung wungkul. Aya naon cenah Jang Aruji. Sing sidik sabab eta pilandongeun piubaren Tuang Rama nu kedah dipilarian ku ujang. Cek Aki rawit nanya deui pok dijawab ku Aruji. Loki aya kelangkang duwegan kapla ejo. Sarang daun jawer kotok 7 lambar. Nah, naon hartosna eta? Abdi entuk ngarti yo. Aruji kalah malik nanya. Adi nu sejen penasaran ting kodomang nempo baskom. Jelas pisan tur sidik omongan Aruji bener. Bagja pisan ujang. Tah eta nu kedah dipilari teh. Buktikeun ayeuna keneh. Urang jeun andong pikeun Tuang Rama. Moga-moga sing enga damang. Waduh, itu ki aduh. Mangga ki, keun ku abdi ayeuna urang putuskeun. Aruji bunga teu inget kana kacape. Hatena ngarasa bungangang harta kena kencis ini sorangan we. Dikedangan daun jawer kotok jeung dugan kelapa hejo.
Di buruan imah mang seueur jabar kotok mau jang. Cek hiji lalaki ngabejaan ka Aruji. Atuh Aruji ngerasa bungahin pisan tur bagja. Harta keneh langsung muruk ka imah eta jalma. Ari nu ngariung didinya kabeh oge jiga nu panasaran. Pilih genti nempo baskom tetela. Mangsa cekap waktu cukup cag ieu carita urang Tunda. Kumaha atuh rajanganana? Nah bakal cager bah sarjan teh atawa moal. Insyaallah enjing jawabanana tiasa di Bandungan deui ieu carita bagian anu ka 57na. Hatur nuhun ku sagadu pining perhatosanana. Urang kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.